Anggur we tinggali monyet ngadahar buah-buahan enggak poe. Anggur golong patut. Anu jagana, anu jaga apotek, teu make kutang. Wah, sumur jerut teh pisan. Sajana kumaha? Kurang kamari diukur make benang 3 ro karek nepi. Iya mah pasti kapangi ku si Ami. Kamu abi masuk nonton film barat? Ke Jakarta. Ke Jakarta. Dek naon ke Jakarta? Dung. Urang boga sumur jerut teh pisan. Sajana kumaha? Kurang kamari diukur make benang 3 ro karek nepi ka dasar. Jeroan kene sumur urang atuh kurang isuk-isuk dialungkeun batu nepi-nepi ka dasar teh magrib. Gara-gara kene. Ya, urang mah jero pisan sumurna. Sajana kumaha? Ku abi teh dialungkeun oro nepi ka dasar teh jadi nini. Dasar si sarcung bung eleh wae. Dek, isukan orang dek ke Jakarta. Ke Jakarta? Dek naon ke Jakarta? Dek gawe. Oh, gawe. Syukur atulah. Orang didoakeun cing sukses, cing lancar lah gawena. Emang di Jakarta gawe di mana? Di BCA. Alus atuh euy. Bank Sentral Asia lain? Lain. Naon atuh? Pecok cangkang aku ah. Goblok, ngomong we rek ngindau sia mah. Alah, asal geus sono ieu teh teu panggijeng si Une anu mantok teh. Jaba isu teh malam minggu. Bener ini. Urang ajak malam mingguan, tapi sieun kapanggih ku si Ami ieu teh. Sugan we mah kapanggih ku si Ami nya. Nam, si Ami men gebeg-gebeg wae. Itu saha ngaran awewe une dina kopea api. Eta mah lengan awewe Ami. Salingkuhan pasti ya mah. Lain. Terus saha? Eta teh ngaran domba api. Kamari api ngadu domba di ngaran Une. Domba. Bener Ami. Awas lamun api salingkuh tinggalikeun ku Ami mah. Lain, Ami lain salingkuh api Ya. mah. Lain mah. Duh. Rewas untung tekan Ami itu si Ami. Jaba eta HP pohoan tuh di kamar. Kumaha lamun si Une nelpon. Gawat ieu mah. Api? Astagfirullahaladzim. Ieu mah pasti kapangi ku si Ami. Api? Astagfirullahaladzim. Iya domba api kita tadi nelponan wae. Teu diangkat-angkat di dalam kamar. Ku api yang angkat nanya. Enak atau saya nana? Kela. Hanya wae domba nelpon. Ya mah masalah salingkuh. Api! Api! Dung, kaki urang mah hidung. Ku hidung-hidungna kamari kacugak bijil getih. Getihna teh hidung. Hidungan kene aki urang. Kereta kan membal, sukuna potong, ketinggalan tulang mah hidung. Hidungan kene aki urang atuh. Kan urang teh keur diuk. Aki urang teh datang. Hitut. Jol poe. Aku mah mana wes sarcung. Cuk, Lan? di mana ya teh? Iya, di apotek. Di apotek geus naon? Di muka tuh. Tadi anu jaga apotek. Pakai kutang. Wah, bener. Tembak ikutan. Jur tembak ikutan. Wah, tinggal ya. Ayo. Nanya tentang lain teh. Cung ka dieu lah, Cung. Naon Kak? Benar tembak ikutan. Bener. Ari arang bae ningali. Oh, pek wae. Ngan anu teu make kutangna lalaki. Bye.
udah kapok abi teh pika sebelan. Kasebelen aku naon. Yang lamun abi diajak nonton teh abina sok embung wae. Sok nonton film naon? Eta film Dukun Cabul. Kamu abi masuk nonton film barat? Film naon? The Soft Type of Gentleman? Komo abi market film Jepang. Sama pemainnya. Si Memek Harimate. Kak, Neng teh hayang renang. Kang Udron, tenang aja Neng. Nyapanan abi teh hayang langsing atuh. Emang renang bisa nyen langsing? Nya bisa atuh. Wah, eta geuning lauk paus. Ngajay nggak poe, anggar lo gendut. Si Aa bisa wae. Neng, kan Neng teh suka pasar. Ani ti buah-buahannya. Kanggo naon ya buah-buahan? Neng, pan emam buah-buahan teh halus karena kulit jadi kenceng, karena banget jadi ganteng. Anggur we tinggali monyet ngadahar buah-buahan enggak poe. Anggur we goreng patut. Berarti aku yang patut. Bos we atuh putus saya kieu mah.